mah. Mesti beak ko yang dijualan. Aing kenak melak deh ya. Sah hekta. Anangnya si tinok bibit aing ongko. Nya panas aku aing tutung. Anangnya sisinya. Nya panas. Mau bibit aing ongko. Mati tungguan ko mah. Terus anggus cuma maju. Geus mah panas, aing kita mau bibit dangdar, ka mana ieu jelemana? Aing geus nyangan ka hareup geus ka tukang, ka mana bari jelemana? Ka kebon lega-lega teuing. Eta si Siti ngetes naon? Paling ge nyari si Saeng. Oi, dak geus sasaen tuh. Paling ge di ditu tuh mau pacul bae. Saeng mah jutu betu ti isuk. Bener sadak aing make nyaperkeun deui bae. Kali libur sama Siti pira aku nuk dangder. Kumaha deui dangdar nake beak ku yang diberi cimol. Waktu subuh eta mah Siti di paraban dangder bae. Keur kamu di pandang deur aing teh diberi acal sial eta Saeng. Piraku tuh dibere aing geus sampe ka Mangkaraan beuteung. Bara-bara aing dibere ge henteu, nampu si Saeng ge henteu. Aya aing kemarin mengge Saeng. Nyangan dia doang Siti. Yang geus dak aing dek nyangan si saya ngelak ka ditu. Kebon tera anggus si Siti mau bibit aing. Kamana boa? Datang-datang kopi aing dek tere beak. Mata aing geus tere ngantuk ieu mah yang hees. Mata aing geus ngantuk, awak aing lulus, si Siti teu datang-datang. Aing mendingan hees lah. Doangan aing manyangan bae. Mana ya si Seeng aing manges nyangan bete tadi. Ok aing tutung ieu mah. Macen teh ka dieu kebonna botak keneh bae. Pirakuna manehna di saung. Apa yang nek diteakeun? Eta jelemana aing mah teh ka dieu ongko capek-capek nya panas awak aing tutung ieu mah. Oh hees pan jelemana. Oi Seeng ongko aing teh ka dieu mah molor ya. Ya ku yang tangguhan bae, angel. Ku aing teresaan mah. Juk paling nek naon Seeng ja bibit can nyokot aing. Emang bibit di saung tuh dibawa gitu. Sia ngomong henteu buat tidak mau bibit. Terus dia bari lewat ke saung. Baik orang lampangan ya keharap. Woi Siti, ongko sih enak melak dangder, kok masih di saung? Nyata si Seeng ongko yang kita ke kebon. Liburan si melak dangder, jalan ge. Oh iya Siti, mending jalan-jalan yang kami keharap. Sia mah bobogohan bae ieu aing mah mendingan milih ngatakeun dangder kepada ulin. Jadi enak melak dangder Siti. Tak kabeta kitu ka urang. Nyata Siti, libur malah melak dangder. Terus saya Siti mendingan ulin daripada melak dangder ya Siti. Bisa nak nutuhkeun budak. Pagawean aing ge can anggus. Ulah hayang subuhna doang sia Siti. Kira teh kurang kabur besing katularan dangder. Sil amat eta budak ngaledek aing. Siti sia oleh nurutan budak. Sia ge sobo jalan-jalan. Kujung aing meuli cimol. Enggeus duitan ngedul sia jeung aing. Kore aing nek naon ya Seeng? Takut bibit tuh di saung. Nah aing ulat aing geus muter-muter kapanasan geus hidung deui tutung banget aing. Mas Siti takut tuh bibit dangdul. Aya duit manehan aing bae. Tuk ka duit mah beuki kabeh ge Seeng. Terus gen Siti takut ditulah. Apa yang gampang heula?
bibit nasi seek kena deket saung. Kita berentai ya pakang dangdur antara iya ya Allah bener kan. Siapa sesayang aing digawe kan pakang dangdur. Atur mah liburan aing mah di kebon titah malak dangdur. Bantuan aing ke kamari makan di dangdur. Ongkos beren iya dong. Baik dulu baik si Siti eta mau bobok kata angges kita tita. Ngatain tas si Siti mending ajak jalan belah ke orang yuk. Baik Siti daripada sia mau bobok mending lelempangan jang aing. Kalau mendingan poin ablok kan ya bibit nak malah PS jelema di saung. Saya Siti mending kita balang tengah dangdur ayo orang lelempangan. Kalau kayak mendingan dipikir lah. Lempangan kepada kita kenang kan segera. Lempangan udah pada melak dangdut. Ayo Siti mending ke warung beli sebelah.